ini hari-hari we jong-jong we pangintennya ngaranyuk tes ya. Ayo tuh jang iya jang modal di Ceu Haji si Sarkom asal teh kunaon we nya asal dibere kurung ku urang. Kudu ditagih wae. Soal sahare-hare hirup sia. Bang, Haji. Haji. Assalamualaikum. Haji Puroda. Assalamualaikum. Mana cenah ieu Haji teh cenah? Haji yang terhormat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam atuh saham nih gogorowokan wae. Naon atuh keuceum nih? Naon sok ka dieu. Naon ieu deui maneh meni miceun eta teh di dinya. Miceun naon? Eta ti koto. Tuh, sugan mun mana kan pel sia teh. Kan pel Ceu Haji. Nah atuh keuceum aya naon ah meni? Iya, abi teh bae tumaros. Iraha bade mayar eta kerupuk. Keuceum meni ditatagih nya. Da kurang kali bayar atuh. Akanan hutang, eceu teh hutang. Heeh, nya jempel Sok hadieu atuh mayar hadieu sok hadieu. Heula we atuh meni asana teh maneh. Sabaraha kamari teh sabaraha kerupuk teh? Teu apal urang mah. Tilu. Tilu teh anu harga 8.000 hiji, anu harga 15.000 dua, berarti 38.000. Si Sarkom 3. 38.000. Ya, nya keuceum nya tekeng di angsurannya wios. Meni tepikeun ka ditatagih we. Asli teh duitna. Asli atuh. Kade bodohan. Asli atuh keuceum nya Ceu Haji boga duit bobodohan meni nya. Encuk urang mah nih nagih teh tong tarik-tarik. Jadi nu saha teh anu Ceu Haji kok si Nya Sarkom Ceu Haji atuh. Sarkom mana? Geus we eta atuh. Amuy mah Ceu Haji hungkul. Meni maneh tah. Si Sarkom ke sarua 3. Gusti nu agung ya Allah meni sia teh geulung. Nah atuh keuceul ai gablek duit kieu mana habat kudu nganyuk atuh. Hah tuh orang nah hayang ngajarang nganjuk ka batur kumaha rasana keuceum. Batur mah mual nganyuk teh hayang mah dikes ieu hayang nganyuk. Hayang ngajaran we keuceum ari Atuh duit atos mah maloba, ieu tosok nyirikeun hayang sangsara bener. nya embung atuh urang moal tepikeun ka sangsara keuceum. Teu apal ieu milik jelema mah ieu Allah mah membolak-balikan harta Ngan urang mah moal manusia. pantes ieu. Mun maneh pantes Moal sangsara. pantes segala amun geus kersani Allah Dan bakal kawajahan atuh keuceum urang sangsara mah. Kege geus sangsara bakal kabeungetan. Keuceum geus atuh kan meni. Kabeungetan. Geus mun maneh kabeungetan teh sangsara. Punten aing keur beunghar ayeuna mah teh tukang kerupuk. Geus eta teh yang diangsuran tos kanggo mesa kerupuk deui keuceum. Tur nuhun keuceum. Halal teu ieu teh. Nya halal atuh ridho pisan urang mah ikhlas keuceum. Atuh kade teu halal 1 2 3 4 5 6 7. Asli teh mah aya sakieu. Anu mah bateuing. Sok sieun teu halal. 1 2 3 4 5 6 7. Halal malahnya. Alhamdulillah tuh rezeki nomplok urang teh. Cacing kemang anyuk deui ka abinya. Keuceum, gimana dek nyeun kupat moal ieu jang lebaran teh? Meni hangream teh bade mau asa ka dieu meureun. Meni ieu da lebaran mah tuh emang sok nyeun karupat geuning mah nya maneh moal. Atuh meni teu ari aing mah nyeuna oge meni bat aya lagi sambeuna naon kamu sambeuna naon. Udunan atuh jeung urang. Meni sama meni dek mere we atuh keuceul teu kudu. Lain ieu da digawean sosorangan ripu atuh jadi udunan jeung maneh. Teu ku aing mantuan we atuh. Bantuan we ku urang teh bere urang. Kali-kali atuh mere ka urang sia. Heuh udunan we jeung duit mah atuh. Atuh keuceul meni urang meni hoream ceuni. Meni teu ari. Ieu we atuh Ceu. Urang ajakan nu lainna jadi bebarengan di dieu. Paling dasa eta ada bunga tahun baru ngajakan cara ka bangun heueuh. Heeh, keuceum era mah asli yuk. Urang aslikeun lah. Kupat Heeh. bisa nyieuna maneh. Nah, teuing jeung teu bisa cika lain kolot wae ngomong teh. Kok bisa kita ka aing kabeh. Wah, yuk. Edek mah. Hayu wae urang mah eta nu lainna. Ngapa sorangan maneh meureunan. Alhamdulillah ya Allah, ya nama geus regreg, geus tenang, geus meuli baju budak mah. Budak teu ngadat wae, alhamdulillah ya Ceu Haji bager pisan. Itu sih kasih karena di si Sarti. Biasa kurang ieu teh.
pokoknya satu baroba duit. Ah manyawe tugas duit ieu perahan beas kudunan lagi. Duh bisa kau tuh. Kon, heeh dia. Ka dieu lah. Kenal maneh? Kenal maneh, Cek? Yeuh, Ieu dengekeun. keur ngobrol ieu. Naon? Kemana bingung pisan si Belekom. Dengekeun kan dek lebarannya. Orang yang kupat bebarengan di dia. Udunan biasa. Karek ngomong gitu oge ieu ngahulang. Naon Cek? Maneh teh sok wakal goreng teh ka urang teh hayu, urang mah da keur loba duit ayeuna mah. Alhamdulillah. Ya teh. Gimana nih? Kan saya kamari ieu sia teh Cah Haji. Gaji. Teuing sia teh ting kunaonnya ting boga ting kunaonnya Cah Haji teh ting kasih berenang. Da bagus bisa tuh urang teh jong mere duit sia loba pisan secanggem. Ting geus ting kasih bet naon sia? Urang oge da aneh teuing eta kan. Kan maya teh gawe atuh di ditunya dibere gaji mah. Gaji da hutang. Da gawe mah eta mah jeung nalangan hutang urang mah. THR meureunang. Henteu ngomong lagi henteu THR teh ngomong. Rek si Dako atuh si Dakonya bulan puasa meureunang. Teu kan urang teh kamari teh heueuh keun. Kali itu mah aku Amit-amit teh ceu ah nih. Ada Da ayeuna ayeuna teu puguhnya can urang teh pake meuli baju budak we unggul. kok kali jadi bagong budakna. Ya Allah ke ceu tong kitu sia teh ngomong teh kok lain kolot wae nya ceu. Iya sih kan. Tapi dah emang sih Cah Haji mah bisa diprediksi jelemana kadang songong, kadang sombong, kadang bager. Kamari mah meureun keur bager meureun hatena keur. Sia teh atuh hok aja dong atuh. Ku batuk ngobrol teh. Hatena meureun keur leuleus meureun nya urang teh kan keur cicingnya di dapur di lawang patok. Kenah ulang urang teh da mikir. Udah siapa pikarunya nyawan wae bangetna atuhnya dibere. Ceu atuh da biasa lagi saya eta mah temelong urang kumaha-kumahana geuning ditagih we geuning ditambah. Sok sia teh atuh jogedan naon ke tong jogedan di Bang Barung atuh tong Aing goleran darek mah. naon atuh jogedan sia teh. Heuh anu hati ayeuna loba duit ceria. Ada keur eueuh ceria atuh ah. Ngapoe teh ngeluh we. Geus ya teh nih ayeuna mah kieu mana dek miluan moal. Hayu urang mah hayu wae ceu da. Bener nya. Da imat lain udunan duit lain udunan nu alalus ieu beas. Yo teh urang meuli heula beas nasa. We urang mah udunan beas urang daun kalapana. Aing ngalah ka kebon. Secangkir uang ceu. Kacangkir Asia mah kana. Da ya we bere we hiji ke ceu atuh. Saleter. Insyaallah lah ceu. Kumangke we urang mah Cing, insyaallah. Teu kumaha engke sarkom ti ayeuna kene ge pas lagu prakna eueuh. Aya ke ceu urang mah tinggal gerowan we di dinya ada. Lain eueuh manehna eueuh duitna. Tuh, Sesakeun ieu nu sok ayeuna tanyakeun ayeuna ka dieu. Ayeuna urang rek meuli heula beasna. Tadi ayeuna tagi. Astagfirullah ceu urang teu mawa duit atuh. ngomong loba. Tara dibawa ka mana-mana. Biasa lagi sih mah mun gablek duit loba dikieu-kieu ka jalan. Teu kurang mah ditunda da bisi beak kurang mah. Ayeuna mah tara dibawa Oh, pokoknya mah geus nya fix nyieun kupat, heeh kupat iraha. Enggak we atuh ka. Gitu ya. Seberapa poe ka lebaran. Tinggalin orang ieu teh garde pisan tinggali. Ieu naon ieu? Eta teh lalancahan. Nah, huluan lalancahan teh. Teuing naon euy. Ulunya naon? Merah kodek ieu kieu. Nya kieu lalancahan. Bila mendihakan euy ngeunah heuh. Siga manehakan. Siga boba. Tadi coon sia mulina teh. Coon. Ayo Sabaraan. teu. Henteu atuh nih saaing Bisi Asia. ini. Tong kitu. Ieu sia tinggali lamun-lamun diisukeun heuh. Bakal sagede kieu sia tah. Nu urang mah pernah sedekit tah. Masih mah ngabobodo. Asa kieu oge bencar. Dah bencar heuh nih. Bakal bencar. Kuduna ku minyak tanah gerak. Ku minyak tanah. Heueuh we. Maneh eta mah. Ku minyak tanah ame gede pisan, karet oge jebag. Ciga indung mana jebag. Cia Jebag. saing pisan. Bae wae nya. Henteu nyeri wo maneh. Halo. Bakal jadi bola backland sia ieu teh. Mau bakal hancur atuh. Cepetan. Mana rek ningali moal maneh. Naon? Aya eneng bule sia. Wah. Heueuh di ditu ayo rek ningali moal. Itu di ditu maneh. Wah. Rek ningali moal. Ayo ningali moal. Buru unit sia.
Kala tuh, euy dagoan heula. Ayo atuh. Alhamdulillah rezeki nomplok ke urang teh. Ya tuh bari nya ke kerupuk saya. Kerupuk cenah. Tuh, bari atuh. Bisa ieu mah satu bisa. Aing aya salinya. Ang jualan eta Jualan cakut kerupuk. kerupuk. Hmm. Nah, beli jualan ka dieu kan abi ge tukang kerupuk. Ya Allah, Mang ieu mah kawasan ieu mah di Dep ku abi. Jadi abi hungkul tukang kerupukna jaba sarua kerupuk atut deui. Dan teu ieu mah teu tuh. Nya sami beli baranang aya kerupuk Baranang. atut aya. Di sabarahan ti Emang. Memang Heeh. memang 10 ribuan. 10.000. Tong 10.000 teh Mang 11.000 keun ti Emang mah di abi 10.000 mah. Nya. Heeh. Kerupuk, iya naon? Tangga satu Mang jualan tahu atau abi kerupuk Mang tahunya. Udah kudu bareng da ieu mah teu bareng. Ya tuh Mang meni wah paju dengan abi atuh da bakal motor deui ieu mah tinggalin ka mana-mana geus ka mana wae ieu teh. Ah ngadengkat di dieu wae. Oh, teh ka mana-mana deui. Kan. Heuh ieu mah pas ditawaran abi tos mareser ka dalam ieu tah. Yo, ieu geus mareser ka abi sadeana. Tapi encan tahuna. Hah? Heeh, geus teh tawarkeun tahu tempe kitu teh kerupuknya. Heeh. Pan tadi kayak nawarkeunana ge tahu. Tahu, tadi dengan abi teh kerupuk, cak kerupuk gitu. Nah, teh pakai saingan urang kerupuk mah. Bisa tahu tuh Mangnya. Heeh, yang belum tahu mah abi meuli ayeuna hiji. Heeh, tapi tong nawarin kerupuk heeh. Nah, Eta si Kece. Siga nyarekan tukang dagang. Kemang. Dicarekan. Kece ai maneh teu salah. Emang geus ieu mah nya urang ieu mah nya antara dagang kerupuk. Emang teu salah nyarekan si Kemang. Ieu geus deui jualan kerupuk sama jeung urang atuh. Tuh kerupuk atut deui jabawi murah di Emang mah. Mang jualan kerupuk. Heeh. Heuh atuh tapi tong kitu oge mending nyarekan. Urang mau apa ieu mah tuh Heuh Kece. memang ah, di tahuan. tahu Tadi mana? Tadi mah ngadengin oge cenah kerupuk. emang aya kerupuk. Heeh. Heuh, tapi kan bae atuh teu kudu dicarekan. Urang mah Rezeki payu, mah urang. ieu geus aya nu ngatur. Enak sok ti tukang dagang oge di pasar sok pahareup-hareup. Tuh atuh enggak, urang teu kepayu jabai makan itu dia ku urang kabeh. Heeh, tapi lamun eta kan ulah kitu teh teteh ngabuntukeun rezeki batur, sarua aja ngabuntukeun rezeki urang. Kerupuk mah suka mending ustad terus oge. emang jualan tahu we nya. Tong kerupuk. Eta dari selamat. Yang selamat. Ah, ini jang modal deui, jang modal kerupuk heeh. Cah haji mah hutang. Cah haji mah hutang. Heeh, tuh. Alhamdulillah atuh. Heeh. Dikakeun ku maneh teh. Naon teh? Panca haji nganyuk genep 5 ku maneh 180keun. Ieu mah rasa kieu. Mana teh geuning. Atuh urang eta tuh. Ah, meni. Sok atuh meuli tahu. Mana ngahasut urang? Heuh atuh meuli urang jualan kerupuk ai mana meni. Mah, Oh, jabat tahun lagi mau iya, Mono. aduh. Asa negara deh tembang ya. mono. Ah, tapi dah lebih kena agung nu abi. Ah. Tuh. So ieu teh tahu, memang tahu we ieu tahunya jualan tahu geus masuk. Bae atuh kerupuk oge maneh teh. Tapi mana nawarkeun kerupuk cenah. Heuh da emang jualan kerupuk atuh Tahu. jeung tahu. Khawatir sia. Sabarahaan ieu Anak teh. pamajikan mah kelaparan di ditu Ya, aya undangan. dimurahkan sok 1.000-an mah 1.500. Sarebuan cenah. Terus eta tuh belikeun Sabarahaan kameramen. kameramen belikeun kabehnya bagikeun we. Iya. Maneh bae eureun dagang ge da geus ieu geus sodako. Ah meni gajah meni buntu aing teh atuh jang kere. Bae da geus boga sodako. Ieu di beakeun jam di akhirat teh ucu sodako sagaraga tuh. Manya aing teh moal nyatu atuh ke sawang. Teu bae atuh sabar pake. Sok mah ieu kerupuk ieu ah. Sabarahaan. Beraun. Lain we alas ya. Eta naon lucu pisan. HDE. Lain rumi ya. Lain sia nu saha atuh. Lain saha. Si umur. Heeh. Tembak Alah. Kita. Alonan Pabi. Bae we. Meeting ieu mah. Mau arurang meureun. Bae ah. Ki alo. Geus ah.
Iya, bawa yuk. Yuk. Ari ieu naon? Teuing bae atuh. Iya, bawa. Iya, Kang Rom. Yang bawa. Coba 10.000-an. Mana mau merek ka urang? Mau kayak ieu dua. Awas ya mun teu. Ya sebungkus ewang Tadi atuh. kirim kurang hiji. Nih hiji. Betulnya sebungkus ewangnya. Dayo tuh. Kalau saya daya. Coba kerupuknya ditutup dan tuh. Aduh, nah aing jarang jualan kerupuk aing mah teh. Iya. Gimana baru sih? Akan benar salah. Heeh atuh teh Ceh Haji. Kan ada Ceh Haji mah kudu disebutkeun Ceh Haji. Kudu tertera panggilanna. Beda halal. Sieun urang mah. Ai atuh lamun geus jadi duit mah ngeunah beulikeun nu gula amis. Heeh sieun urang teh. Najan kieu aing teh sieun dosa atuh. Nah bae. Tapi udah mere ieu mah nya ini sedako mun ka urang. Sodako, tak maneh sodakokeun deui, beulikeun nu tahu kabeh cek urang teh. Tuh aja mending ingat mata orang di sidakohan ku jadi urang teu mampu. Manggasnya tahu gitu nya. Abi jualan kerupuk mah da. Tapi bae we atuh nyamangnya da rezeki mah da Tahu dah. Nih atuh meni aku aing mah ditangka jualan kerupuk deui geura. Nang ka belah ditu nyamangnya jualanna. Anggo aitun teh butuh ka urang aitun. Saya kilo 5 mah bonde atuh kecil. Mare bonde atuh. Ya kilo 5 eta. Kita curi mah. Tempe atuh Tempe, mangga. jeung gorengan 1000 ka dieu teh deui. Mana yang jadi kesina obat. Heeh. Geus si awas mun teu mere ka urang. Oke dibayar ke urang. Iya tuh iya bawa. Coba dieukeun. Ayo ngas nyamangnya tahu tempe Tahu dagangannya. tempe geus lah. Tahu, ieu badag menuuk. Tahu sarua jeung nu awewe Oh, atuh mah beda. Kan dia anu bolehna kieu. Heeh. Bumi dong satang muda ke mana make baju. Heeh, urang ya make baju beureum. Kan kieu we ge. Ka mana ya? Bisa Ini saruan. Entah sih ya, sae Kasiannya. mirip. Kawe anjir, Mirip, we. mirip wah. Wen. Naon eueuh? Kemana? Mana mau? Aya sakara rieu. Bola air urang. Di mana? Di dieu, bieu teh ditinggalkeun heula. Wah, mana tadi kan nyawa bola air gitu di dia. Oh. Geus ya. Ayo nu mawa meureun. Nih da karek sakedeung nih. Nah, atuh da eueuh ieu ge mah nu mawa emane. Saha? Oh iya iya Asia. Ani aing nih riweuh. Yuk tangan yuk. Aing pisan. Mawa mana teh? Namanya kadi tuh. Tuh kadi cek abi oge tingali. Kan sama habis ya. Ieu kadi geura. Cek abi tingali eta sakan butuh tuh. Bener. Oh, Aku langsung hancur. segera terus. Halus. Rumah ya ning cicing atuh. Lebar ini. Halus ya. Iya, bener lucu. Kece, apa sih yang mana? Mak tuh nih. Ya sih tiap diomongkeun pasti aya Ayahnya apa we nya. halus. Mana ngomongkan orang sayang doraka. Lain ngomongkeun mana iya da kayak rencana teh si Kesi. Nyaho. Denge heula ieu urang Cek aing goreng hate. Heeh babarengan tapi udunan. Tuh, nya Tanaga. Biasa tanaga. Lain duit, ieu mah lain duit, beas. Obat meureun Ci Mas beas mah meureun. Heeh, mah nyawa 13 gue beas mah. Heula aya we saeutik. Saleter. Oh saleter. Heeh. Cekin kupat si Kesi sidang lebaran. Di mana? Di dia. Ini teh heula kumatna. Lain nyaho teu marana sih. Puasa kade ieu puasa. Tong non berita nu lain-lain. Bayi fakta mah Fakta, ceu bayi. teh. Fakta kan dia katempo atuh ku mata urang. Geus sok atuh naon. Si kucu nyarekan tukang dagang. Halo, sia.
Apanan ieu aya tukang dagang aya si emang dagang kerupuk atuh timbarana. Oh, Bukan lah, saingan cara- meureun, bukan saingan. Astagfirullah si pucuk. Tong ka dieu cenah dagang teh nyaho ieu mah kawasan urang. Atau udah milik masa no apalnya Cek urang ge kitu diomongkeun. Di karunya tuh eta Pan mah. mah ka urang teh sok cenah. Kumaha bedakan kasih mangna cenah ke mana beda tahu. Dan soalnya kan si mangna jeung tahu jeung segala kerupuk. sin kasaingan meureun. Tapi pada bener rezeki mah nu ngaturnya. Heeh cek urang oge. Terus kumaha tuh eta? Bina si pucuk. Apa tahu ieu sabeli tahu nganan engke. Dah atuh lain papatahan lah geus kolot Mang atuh. kasih emang na we, mang cangke mah tong dagang di ka dieu, kata mun dagang di ka dieu teh cenah geus we dagangna tahu ku tong kurupuk. Mending mutus ke rezeki batu Heeh. ai si pucuk. Kesangsi urang mah cenah teu nyangka Lah kitunya cek urang mah atuh udah beda rezeki. Heeh mun sieun kasaingan we meureunna. Heeh atuh mun ngarang dagang atuh da pasaing dagang mah ieu. Heeh, teu kudu Lain pada mah dah adu milik heeh. Dari pasar ge cek urang teh saruanya. pada kareleng sok di pasar mah. Abang kakara mun dagang sekutu teh. Heeh meureunna. Gitu. Teu apal permainan dagang kumaha. Sieunan. Pasieunan teu payung meureunnya. Sok atuh Padahal kumaha ada deui milik teh masa atuh no apalnya cek. kumaha ya teh deh. Kayak udunan pokoknya mah si Imas. Kade Setengah tong liter. tong udunan tanaga lah. Setengah liter we atuh. Salete. Tapi kan urang nu capena pisan sih. Jika nu Da tampang paneurina uin pangulana. pada bahasa kasarean. Oh cek. Atuh dan nina saeutik eta mah pira oge menit tengah 5 menit. Ya Allah, Kecil tinggal daharna. Ya Aku beres kamari teh datang teh ieu. heeh kayak mah bener urang sok acara jam baraha. Beres sih. Tuh, ingin Terus apa mah atuh. Misalkan sok urang datang geus setengah genep Kecil. Bukakan pantau kecil. sok kayak mah urang bener. Mun awah ku aing cengalikeun geura. Erek. Lamun urang udunan mah oyahna telat. Nah gitu. Aisyah nih wani. Main orang nih main wae guguk. Diri wa pisan nih meuli hayang mah. Naon eta? Naon ieu mah Air nih, anu tinggal saeutik deui, Ja. Eta mah nu si Erum nya. Boga di mana maneh sok? Di tukang Ina si Erum nya. Apa tadi nyawa di dinya? Ieu mah. Meureun tadi nu ada pedestrian atau teh meureun si eta beun si eta. Nah atuh main wae cokot sia uga era pisan. Gantian ari Arang Malik Maluhu. nih sia saing pisan gantian ari kan ani 2000. Saing pisan main. Ribu. Kuyung tak tinggal sih. Kuyungnya. Rewas ani. Malik Tukang malokan. Tukang malokan riwo. Ayo. Pek sia ketombena murudul satana beungeutna. Ini gini akeun ku arurang.